nuju naon di dia? Naon atuh ngaganggu wae. Mun abi naros si Mang nuju naon? Ke sawah. Ya sawah si Mang. Lain lah. Kumaha pamikiranna? Sawah batur di tempoan. Ya kan keur nempoan sawah maksudnya keur nempo pemandangan gitu. Pada dipeser di sawahku si Mang. Keur nempo pemandangan, saking ku indahna keur ningali pemandangan. Mang, iya. Tempoan mah lain sawah, bujur mang tempoan. Eta indah. Kade tapi bujur nu make calana mang. Aya nu teu di calanaan mah. Aya singkayo belang-belang sumuh hejo. Aya nu tapak budug, aya nu hideung geus. Tempoan sawah. Ya terus urusanana naon jeung di dinya? Kan ieu mah hayang urang atuh. Kok di dinya nu ngatur-ngatur? Mang supaya naon ningali pemandangan sawah kieu teh? Supaya hate bahagia. Ya kumaha urang we, mata-mata urang. Nya abi naros, mang teh ningali ieu teh supaya hate Mang bahagia gitu, untuk loba pikiran. Untuk itu oge Carwadi, kan aing teh keur menyendiri di dieu, keur melihat pemandangan. Ieu teh suasana nang enakeun, sejuk udarana. Abi boga ide mah. Naon? Supaya Mang hate selalu bahagia kieu. Kieu titipkeun di abi. Tapi titipkeun di abi. Terus buka bajuna kira, buka. Buka baju? Iya, sengklekeun we teh naon sengklekeun. Taki kitu cakap tah. Kieu. Emang ngambil lempangan. Seurik Mang. Itu sok. Maksudnya naon? Ambe bahagia Mang teh. Sok kira seurik. Seurik. Lempang ka ditu. Terus Mang. Nah. Terus Mang. Kurang tarik seurik Mang. Kumaha pamikiran. Terus Mang, seurik deui. Ka ditu. Maksudnya naon? Karena aing jeung jalma gelo, hah? Aing sarua jeung jalma gelo. Ampun, Mang, ampun.